mana kekuatan si kilat teh mana teangan kulit mewek jeung daging anu hipung tulang anu manusia teangan dewek moal modar ku andika ilmu andika nanaonan kawas kitu patut sia bewok montong sombong sia sakedeung deui andika bakal tilar dunya kuring moal mere ampun deui ka andika lamun andika teu hayang babalik pikir sia rasakeun ieu hiat bersat tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina neraskeun hanca caritana dina ngacaprak ngaler ngidulna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngabebrah manah kaum dangu di mana bae ayana. Tapi sateuacan simkuring neraskeun hanca caritana ayeuna simkuring bade nuhunkeun dihapunten kasadayana kaum dangu di mana bae ayana saupami anu nuju manco ngaraos kirang enak tata bahasa atanapi ucapan-ucapan anu dipidangkeun ku simkuring atanapi dicarioskeun diucapkeun dina ieu carita kumargi. Simkuring mah sanes tukang dongeng ulung tapi tukang ngacaprak ningkah ngaler ngidul sareng deui simkuring mah teu kawas tukang muka carita atanapi maos carita pendongeng-pendongeng anu sanesna maca buku atawa pangarang nulis heula direka dikitu dikieu henteu simkuring mah nya wargi langsung direkam saharita naon bae anu aya dina emutan dicarioskeun digelar diucapkeun dina waktos ngarekam teu aya tulisan-tulisan teu aya buca baca. Jadi hapuntennya wargi-wargi Sunda sadayana saupamina kirang merenah tapi sanaos kirang merenah atanapi ngacaprak oge mudah-mudahan kaum dangu sadayana tiasa kahibur ku carios anu dipidangkeun ku simkuring. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Lisnawati waktu harita neuteup ka indung bapana bari diuk digigireun Nini Sukmala anu geus diuk teh heula. Teteupana teh teu malingkeun reret ka mana-mana neuteup ka indung bapana anu masih keneh cicing kawas anu kacida reuasna. Ih ama ambu kunaon kalahkan ningali kitu ka abdi nah. Salah panaos abdi teh abdi mah kacida panasarana kumargi tadi ngadangu. Sanaos henteu ngadangu ti awalna oge ngan saukur ngadangu tungtungna ama sareng ambu teh nyebatkeun kidang kilat naon eta teh nami jalmi atau nami sanes ama ambu cek Lisnawati. Waktu harita nanya deui bari teu maling leret ka mana bae neuteup ka indung bapana. Puguh oge ama jeung ambu teh keur mikiran hiji pamuda anu dina waktu sababaraha minggu ka tukang geus nyalametkeun ama jeung ambu tina bahaya anu pastina oge lamun kajadian dina waktu eta teuing rek bisa balik deui ka lembur teuing moal kawasna mah geus moal papanggih deui jeung nyai sabab ama jeung ambu teh nya hareupan rampok-rampok anu boga kamampuan kacida luhurna tapi dina waktu bahaya ngancam jiwa jeung raga ama katut ambu datang eta pamuda nulungan ngaranna teh Kidang Kilat kasep budakna teh elmuna kacida luhurna matak resep keur ama jeung ambu mah lain kitu ambu tembal sugiwa waktu harita akhirna mah ngajawab jeung ngajelaskeun pananya Lisnawati. Bener kitu Lisnawati ama jeung ambu teh keur pikiran kaayaan eta nepikeun ka ayeuna
ama jeung ambu teh ngaharepkeun eta pamuda datang ka dieu jol ngadon ilu saembara meureunnan ama jeung ambu teh ka Cidabungahna kulantaran ambu jeung ama teh boga pangharapan eta pamuda teh bisa nulungan Nyai jeung deui ambu ka Cida yakina Nyai teh bakal resep pokona mah bakal resep sabab ambu oge lamun teu inget kakolotan jeung geus boga salaki mah batak ti belat kasep jeung luhur elmuna Nyai cek indungna waktu harita nyarita kitu bari maling reret kasalakina anu unggut-unggutan sanajan teu nyarita oge ngabenerkeun kana ucapan pamajikanana tah eta Nyai anu keur dipikiran ku ambu jeung ama teh cek Sugiwa negeskeun bari nyuruput kopi anu geus rada tiis kulantaran can kainum ku manehna kusabab lila ngobrol teu mikiran atawa nempok kana kaayaan kopi anu ti tadi aya di hareupeun manehna can kainum tah Nyai geuningan sugan bae aya milikeun Nyai kawasna mah yeuh caritaan indung bapa Nyai teh matak bungah ieu keur Nyai lain kitu Nyai cek Nini Sukmala waktu harita ngadadak nyarita gitu bari seuri leutik ih Nini naon atuh teu acan naon teu acan kieu rek kumaha bunga keur abdi sanaos rek kasep rek luhur elmuna oge teu acan tangtu abdi mah da moal gampil kena kasep luhur elmuna teras bogoh moal abdi mah sareng deui teu acan bogoh sumping ka ieu lembur beuna oge entos teu kenging nyarios nu kitu sugan abdi mah naon kidang kilat teh geuningan nami jalmi ama ambu Nini cek Lisnawati waktu harita ngajawab kitu bari tungkul tapi sabenerna mah dina hatena teh kacida panasarana sabab moal pati-pati indung bapana nyarita kitu jeung ngaharepkeun kadatangan eta pamuda lamun indung bapana teu kataji ku eta pamuda jeung deui manehna oge apal salila ieu can pernah indung bapana nyabit-nyabit atawa ngobrolkeun hiji pamuda tapi dina waktu harita teu nyangka Sugiwa jeung Sartina indung bapana bakal ngobrolkeun masalah eta ngan tetep bae di hareupeun indung bapana jeung Ninina nyumputkeun kaayaan hatena tapi geuningan Sugiwa jeung pamajikana katut Nini Sukmala kawasna mah maranehna oge surtingan waktu eta ngan saukur seuri leutik ayeuna urang tinggalkeun heula sakedeung kaayaan di paguron Gagak Bodas caturkeun Parman anu dina waktu harita geus aya di satengaheun perjalanan manehna teh keur leumpang nuturkeun indung suku kulantaran can puguh kudu ka mana neangan 5 parawan anu dibawa ku Hasyep jeung 5 jawara eta anu aya dina pamikiran Parman waktu harita sanajan cuscos kaditu kadieu sakapeung mikiran 5 parawan kudu ka mana indit manehna ayeuna dina nyusulna jeung deui inget ka Sukmalawati anu tangtuna bakal kabungbulengan ku manehna eta anu terus ngagolak dina jero dada manehna sanggeus lila leumpang kusabab geus jauh ti lembur Sukmalawati mah manehna teh leumpang kawas biasa deui teu wani ngagunakeun pangarti naon bae oge tetep nurutkeun kahayang akirang galawe anu kudu leumpang secara biasa teu meunang ngagunakeun kamampuan naon bae oge kulantaran ulah sambarangan digunakeun saupamana henteu dina waktu kapepet atawa ngaburu waktu kudu tereh nepi
katujuan seperti dina waktu penting tadi manehna kapaksa ngagunakeun elmuna sabab kudu ninggalkeun saterehna lembur Sukmalawati. Waktu eta sanggeus lempang rada lila manehna teh reg eureun di hiji leuweung diuk manehna teh dina catang kayu anu kabeneran loba catang kayu anu nalumpra di eta leuweung teh kawasna mah loba anu ngaruksak ku jalma-jalma anu teu tanggung jawab. Waktu eta teh keur ngarenghap jero bari ngararasakeun angin ngahiliwir nebak kana awakna. Kudu ka mana deui aing ayeuna ngalengkahkeun suku jeung di sabenerna saha anu geus ngagunakeun kekuatan hebat bisa nyiptakeun haseup hideung mawa 5 jawara jeung 5 parawan teh. Aduh, tapi aing teh inget bae ka Sukmalawati hampura nyai, hampura akang lain teu hayang mamawa nyai, tapi hampura akang teh sieun nyai cilaka jeung di akang moal konsen kena sabab rumasa akang jujur akang teh resep kumargi nyai teh aduh geulis kacida wayahna nyai wayahna ku akang ayeuna ditinggalkeun, tapi insyaallah hiji waktu mah lamun panjang umur akang teh bakal nepangan deui nyai gerentesna bari ngarahuh tutupanna teh mencerong ka jauhna dina kongkolak matana asa ngolebat beungeut wanoja anu kacida geulisna jeung geus mampu ngeusian sabagian hatena. Aing ayeuna kudu ka mana leumpangnya, aduh bingung aneh geus sababaraha kali ngimpleng can kabuka keneh bae kacida kandelna anu nutupan teh. Aduh cilaka karunya lima wanoja. Kumaha ayeuna ieu eta anu terus-terusan di pikiranku Parman, tapi ngadadak cerina teh kawas biasa ngadenge sora Aki Ranggalawe. Ujang ulah bingung ayeuna masuk gunakeun kekuatan panca indera Ujang ngagunakeun opat sumber kekuatan anu geus aya dina diri Ujang gabungkeun khusus keur ngimpleng eta tempat. Tapi wayahna dina waktu ayeuna mah Ujang ngan saukur kudu bisa nyalametkeun 5 wanoja heula. Lamun geus sanggup nyalametkeun eta wanoja, Ujang kudu indit sacepetna ninggalkeun eta patempatan sabab can waktuna Ujang aduh harupan jeung hiji aki-aki anu ngaran Banaspati. Wayahna Ujang can waktuna Ujang teh sabab kekuatan eta aki-aki teh lain lalaworakeun. Ujang kudu nyiapkeun sagala rupana bahaya lamun sambarangan Ujang yang harupan eta aki-aki tah eta bae anu ayeuna ku aki rek dibere pituduh Ujang bakal nyaho bisa manggihan di mana 5 wanoja ayeuna dibawa atawa disimpena ku eta aki-aki ngan kahade sakali deui Ujang ulah wani-wani hayang adu harupan heula jeung eta aki-aki. Sanggeus manggihan eta wanoja bawa langsung balik ka lemburna jeung ke di lemburna ku Ujang ulah diantepkeun kudu disareatan supaya eta aki-aki teh bisa nembus deui eta lembur, kudu dilengitkeun, kudu katempo ku maranehna eueuh eta lembur teh sabab lamun diantepkeun bahaya karunya eta wanoja teh bakal dicokot deui sabab dibutuhkeun keur tumbal elmuna. Ceuk Aki Ranggalawe waktu harita nyaritakeun
sagala rupana kacida panjangna. Atuh Parman teh waktu eta rada ngahuleng sakedeng tapi langsung nanya, ke lah aki ampun tadi abdi teh kacida penasaran pisan. Eta aki teh namina Banaspati. Saha eta teh aki? Gedingan abdi mah kakara terang sareng deui aki teh kunaon teu acan atanapi teu pernah nyarioskeun ka abdi aya eta aki anu ngagaduhan kalakuan teleres. Kunaon aki? Jeung di abdi teh bener-bener penasaran yang terang aki, cobi pasihan terang abdi. Cek Parman waktu harita nanya kitu bangun pinuh kurasa penasaran anu kacida gedena. Sabenerna mah ujang eta si Banaspati teh jalma anu ti waktu ora ngamusuhan aki bae. Aki jeung manehna teh geus sababaraha kali ngadu kakuatan tapi nepikeun ka waktu aki indi ti lembur jeung deui geus teu hayang makalangan, geus teu hayang ngurus masalah dunya. Masih tetep diantara aki jeung manehna teh can aya anu eleh. Kakuatanna kacida luhurna komo ayeuna ujang manehna teh geus ngulik kakuatan anu berat dilawana sabab keur nyampurnakeun ajian Batara Karang. Bahaya ujang, bahaya. Jadina ujang oge ulah waka hayang ngadu harupan jeung manehna, tapi kahade ujang ulah boga pamikiran aki teu percaya ka ujang. Can waktuna cek aki oge can waktuna ujang teh kudu leuwih ningkatkeun deui kakuatanana sabab opat unsur kakuatan anu ayeuna geus aya dina diri ujang. Ku aki oge can digunakeun keur ngalawan manehna acan sabab baheula mah aki can ngulik kakuatan ayeuna anu geus dicangking ku ujang bisa ujang ngelehkeun manehna ngan cek aki oge can waktuna can wayahna ujang kudu hati-hati pokona mah ujang kudu bisa ningkatkeun deui kakuatan anu aya dina diri ujang kakaraheg. Ayeuna mah sok kitu bae ujang ulah loba pamikiran deui iwal ti kudu sagancangna nyalametkeun eta wanoja sabab lamun eta wanoja nempikeun ka hasil digunakeun tumbal elmuna bahaya ujang, cilaka berat kena ujang. Eta anu kadenge ku Parman. Sageus kitu mah sanajan Parman terus-terusan tunyatanya teu kadenge deui sora akina atuh Parman teh samemeh ngalakukeun anu kudu sagancangna ku manehna dijalankeun ngagerentes deui dina hatena ku sabab masih keneh bingung. Aduh kuningan kitu, aduh tenyangka orengan teh aya jelma anu ngamusuhan ka akinya. Aduh pantes bae aing geus ngagunakeun kakuatan itu jeung ieu teu bisa nembus kakuatan anu kacida kuata poek katemponna ku aing. Tapi aing ayeuna can ngajaran ngagabungkeun opat kakuatan keur ngimpleng di mana 5 wanoja anu dibawa ku eta aki-aki. Ayeuna mah geus aing teh kudu geuwat sagancangna nyalametkeun eta wanoja karunya. Kerentesna sanggeus kitu mah manehna teh langsung sila musatkeun kakuatan batinna matana dipeuremkeun hayang nembus lalangse anu kacida poekna nepikeun ka waktu harita can nempo tempat 5 wanoja ayeuna aya di mana. Tapi sanggeus lila nyimpleng brai Parman teh mukakeun deui 2 matana bari serilitik.
Alhamdulillah, nuhun aki, nuhun abdi terus-terusan dipantau ku aki, lamun teu mah aduh duka kumaha bingung abdi teh. Ayeuna mah abdi parantos terang di mana eta wanoja ayana. Eta anu digerenteskeun dina hate Parman sanggeus batina manggihan tempat anu dijadikeun ngurung 5 parawan. Sanggeus maca basmalah manehna teh luncat ngiles ti eta tempat ngan saukur sakicep mata. Ngahaja waktu eta mah ngagunakeun kakuatanna hayang saterehna nepi ka eta tempat ku sabab bahaya lamun dilakeun eta anu dina pamikiran Parman waktu harita. Sedangkan di tempat anu ayeuna jadi tujuan Parman, 5 jawara masih keneh dariuk ngumpul di hareupeun saung. Sakabehna oge teu wani asup ka eta saung kulantaran sieun aya nanaon terus disalahkeun ku Aki Banaspati. Ngan limanana teh waktu eta teuing kunaon sarua ngarasakeun tegarana. Aduh kunaon yeuh asa dagdig-deg kieu awak teh. Tengareunah kieu asa ngadeg-deg, jantung geter atawa aing hungkul teh nu ngarasa teu geunah kieu teh. Ceuk pamimpina waktu harita Jol nyarita kitu sanggeus lila ngan saukur ngobrol bari mikiran hayang saterehna geuwat diturunkeun ilmu anyar ku Aki Banaspati ka maranehna. Nya puguh sarua kuring oge. Bener Kang. Sarua teuing kunaon? Jantung teh karah ka kieu geuning dugdag dug. Aduh, bingung kuring oge. Wah, sia mah heureui eta mah. Dugdag dug naon atuh? Cuk pamimpina rada morongos kulantaran nyangka eta jalma teh heureui dina nyaritana. Ih, tuh akang tuh kuring mah teh heureui kitu, dagdig dug kieu. Deg kitu akang. Cuk eta lalaki ngajawab kitu. Bener kuring oge sarua Kang. Kawas aya kila-kila teu hade yeuh. Naonnya kitu? Buah-buah aya nu teu baleg. Sok sieun teh aya nu datang Jol ngaruksak. Ceuk eta jalma nyarita kitu bari nyekelan hulu angeunna. Bener Kang, kuring oge sarua daligdug. Jantung teh asa kumahanya buah-buah aya kila-kila teu hade Kang. Sok sieun teh Jol aya nu datang ka dieu terus ngacaukeun rencana Aki Banaspati. Wah, cilaka. Urang anu bakal disalahkeun. Cek salah sahiji baturna anu ti tadi ngan saukur ngahulang tapi teu lila manehna oge ngebrehkeun kaayaan pamikiran anu dina waktu eta karasa. Bingung lamun kieu kumaha yeuh. Heueuh, aing oge sarua. Mangkani urang teh geus nyieun kasalahan. Lamun ayeuna urang teu bisa ngajaga 5 parawan, wah cilaka keur urang. Aduh, bisa modar urang teh. Tembal pamimpina bari nangtung terus luak lieu kawas anu geus boga rasa teu hade dina waktu eta. Aduh, bener Kang, bener sok si eta anu dipikiran kuring mah pamuda anu si kidang kilat teh ngaranna. Sabab eta kemampuan pamuda teh lain bantrak-bantrakeun. Buah-buah manehna bisa nyahueun ieu tempat. Cilaka lamun bener teh urang rek bisa ngalawan kumaha komo deui Aki Banaspati eueuh di ieu tempat. Wah, bahaya Kang, bahaya. Barang casap nyarita kitu cilagedeg Parman waktu eta geus nangtung bari nulak cangkeng nutup ka 5 jawara. Atuh puguh bae 5 jawara teh waktu harita matana melotot bari jeung awak ngadeg-deg kulantaran leuwas. Dina waktu eta teu nyangka kakara oge cacap nyarita kitu Jol geus datang pamuda anu dipikasieun teh. Kunaon arandika mencorong kitu ka diri kuring. Ayeuna kuring moal
loba nyarita geura serahkeun 5 wanoja ka diri kuring secara hade sabab kuring mah teu hayang nyelakakeun Arandika sakabeh teu kahayang kuring mah Andika teh sing bener kalakuan teh sing mikir lamun dina hiji waktu boga wanoja anak adi atawa dulur terus dibawa dicolong nah daek nah bakal mikeun Arandika teh nah moal karunya moal hariwang sok jawab sia sameme kuring nindak Arandika sakabeh jawab nah hayang kitu nambung babalik pikir dina kaayaan bener normal awak teh sabab kuring moal mereka sempetan deui ka Arandika bisa tenang hirup lamun Arandika sakabeh teu hayang babalik pikir dina waktu ayeuna jeung mikeun 5 wanoja secara sadar kulantaran Arandika teh geus salah mawa eta wanoja ka ieu tempat teu izin heula ka indung bapana jeung deui sanajan izin oge moal dibikeun komo deui ayeuna ngadu dicolong ku Arandika sok ayeuna nyarita nah bakal ngijinan kuring mawa eta 5 wanoja balik ka lemurna secara pasrah sukarela dibikeun ku Arandika atawa Arandika sakabeh yang ditindak ku kuring dina waktu ayeuna sok jawab sia cek Parman waktu harita panjang kacida dina nyaritana teh tutupana teu maling leret ka ditu ka dieu mencerong kalima jawara anu ti tadi ngadegdeg tapi ngadadak 5 jawara teh sikepna jadi rubah kulantaran sakabehna oge mikir lamun ayeuna ngantepkeun Parman mawa 5 wanoja ti eta tempat tangtuna manehna bakal cilaka lain ngan saukur ku Parman ku guruna ge bakal disiksa eta anu ngadadak aya dina pamikiran maranehna atau puguh bae 5 jawara teh mudigdig kaambakna langsung molotot goblok sia loba cacapek montong nyarita kitu ngatur-ngatur ka dewek limaan sia justru ayeuna mah Andika lamun hayang salamet mung cilaka geura endit di tempat ulah ngaganggu ulah ngaron caramah di ieu tempat sabab di dieu mah lain masjid sia cek pamimpin 5 jawara nyarita kitu atuh opat baturna oge sarua bener init sa init bisa disiksa ku kurignya bener bisa dipariskeun beung teh eta anu ting corobok kaluar tina sungut 5 jawara lamun kitu mah seug beureunan Arandika limaan teh hayang ngarasakeun kumaha geunahna tenggelan kuring deui sabab kuring moal ngantepkeun kulantaran kuring nyaho eta 5 wanoja teh bakal dijieun tumbal bener lain kitu bakal dijieun tumbal ilmu guru Andika sia anu ngaran Banaspati jawab sia jawab setan sia setan loba cacabek sia rasakeun ieu siu kacileng leplos jebrot tarik jug soloyong waktu eta 5 jawara teh ting soloyong sanggeus ditadah peureub maranehna ku peureub Parman sanajan Parman can nyerang manehna mangan saukur nadah tapi dampakna keur 5 jawara mah kacida beratna hampir-hampiran ngabebengkang lamun teu geuat ngokohkeun 2 sukuna nanahaonan Andika nganu kitu deui nu kitu anu di andalkeun keur nyerang kuring moal cukup sia becokok moal cukup kudu kakuatan anu leuwih deui atuh cek Parman waktu eta nyarita kitu tapi ngadadak ceulina rancung ngadenge sora akhiran galawe ujang ulah loba micenan waktu ujang teu loba kasempetan ujang
geura salametkeun lima wanoja, sabab lamun leuwih ti 5 menit ujang aya di eta tempat bahaya ujang, bahaya si Banaspati bakal datang. Cilaka ujang, cilaka can waktuna ujang ngadu harupan jeung eta aki-aki geura lumpuhkeun saterehna ujang 5 murid si Banaspati teh. Geus kitu pek bawa 5 wanoja ka lemurna jeung kade sanggeus nepi ka lemurna usahakeun lemurna jaga ku kekuatan ujang supaya si Banaspati jeung 5 muridna moal bisa asup deui ka eta lembur, sabab moal manggihan eta lembur tah kitu bae ayeuna masok. Ulah micenan waktu ujang, ulah micenan waktu eta anu kadenge ku Parman, atuh Parman teh waktu eta teu loba nyarita deui langsung nenjerak bumi 3 kali ngadadak 5 jawara teh waktu eta kawas jadi patung teu bisa gerak ngan saukur matana gular gilir nempokeun Parman anu asup ka eta saung. Teu lila Parman teh geus balik deui jeung 5 wanoja, dina kaayaan 5 wanoja geus sehat sabihara-bihari deui. Padahal masa memehna lumpuh boro-boro bisa lempang. Nyarita oge geus teu bisa kulantaran aki Banaspati teu hayang ngadenge eta parawan cecerewetan atawa cocorowokan minta tulung kawas samemehna. Barang nepi ka hareupeun 5 jawara Parman nyarita, hampura ayeuna kukuring Arandika moal dikukumaha, tapi wayahna Andika bakal menang hukuman ti guru Arandika sakabe engke. Hampura ayeuna kuring rek balik wayahna sabab ieu wanoja mah teu pantes dijieun wadal ilmu aki Banaspati. Cek Parman sanggeus nyarita kitu sukuna langsung nenjerak bumi manggil Lodra Kumbara jeung baturna supaya datang keur mawa manehna jeung 5 parawan. Barang datang kahareupeun maranehna maung anu kacida baradagna, atuh 5 parawan teh ngajarerit, "Akang, sieun akang eta aya maung, nah bakal ngaroeg akang." Cek 5 wanoja nyarita kitu, moal nyai moal tenang ge teh ingon-ingon akang ayeuna masok naik ulah micenan waktu sabab bahaya. Ulah loba nyarita nyai, sok naik. Cek Parman bari manehna teh geus miheulaan naek kana tonggong Lodra Kumbara, atuh sanajan sieun oge barang adenge caritaan Parman kulantaran maranehna oge hayang salamet. Waktu eta langsung naik kana tonggong sakabeh maung. Atuh sanggeus kitu mah Parman teh mere isyarat ka Lodra Kumbara supaya mimpin baturna indi teh eta tempat. Atuh blesat sakicep mata oge 5 maung teh geus eueuh teh eta patempatan mawa Parman jeung 5 wanoja. Atuh 5 jawara teh waktu eta dina hatena mah ngagerentes sanajan teu bisa ngomong boro-boro ning lumpat ngudag kamana inditna mau nganu mawa 5 wanoja. Hayang nyarita oge teu bisa, tapi dina jero hatena pada ngomong sorangan pinuh ku kasieun kulantaran geus pasti manehna bakal dihukum ku aki Banaspati. Aduh cilaka kudu kumaha ari geus kieu. Wah lumpat teu bisa, polboning lumpat ngomong ge teu bisa. Aduh bener-bener si Kidangkila teh kamampuanna kacida luhurna. Aduh cilaka aki, hampura aki kunaon geuning aki teh datang bae. Eta anu digerenteskeun dina hate 5 jawara teh. Sedangkan Lodra Kumbara jeung baturna anu mawa Parman nuju ka lembur 5 wanoja melesat teu lila oge geus nepi kulantaran lumpat lain salumpat-lumpatna, sabab eta mah lain maung sambarangan. Jadina teh kacida gampang nangan saukur hitungan menit geus nepi ka lembur 5 wanoja. Atuh sakabeh kolotna teh kacida bungahna nganuhunkeun ka Parman jeung deui lamun teu dicaram ku Parman mah maranehna teh rek sujud kulantaran kacida bungahna.
Aduh, mak bapak nging sujud gitu tekeng sujud ka diri abdi sabab anu wajib disujudan disebah maiwalti nu maha kawasa anu nyiptakeun urang sadayana. Abdi mangan saukur syariat papanjang Gusti anu ngeresakeun ayeuna mah sok geura suka bunga tapi samemeh abdi sareng bapak katut mah sadayana ngobrol abdi teh bade nyariatan ieu lembur heula kumargi upami abdi ninggalkeun ieu lembur bahaya engkena lamun teu gebati syariatan ku abdi pasti 5 jawara sareng guruna teh bakal sumping nyandakan deui parawan ti tempat atawa ti lembur keula sakadapnya bapak mah belesat Parman waktu harita teu nungguan jawaban sakabeh warga eta lembur awakna teh melesat dibawa ku lodra kumbara ngurilingan eta lembur ngahaja nyareatan supaya dina waktuna Aki Banaspati jeung 5 muridna datang ke eta lembur moal manggihan aya deui eta lembur eta anu diharapkeun ku manehna. Atuh sakabeh warga teh beuki colohok bae kulantaran beuki kataji kuluhurna pangarti pamuda anu ayeuna geus gede jasa ka maranehna kulantaran 10 wanoja teh ayeuna geus balik deui dina kaayaan sehat teu kakurangan nanaon. Saenggeus rengse muteran lembur bari ngabentangkeun kakuatan batin ngaharapkeun saupamana Aki Banaspati atawa 5 jawara anu datang ka eta lembur rek nyokot deui parawan moal manggihan deui aya lembur. Parman teh nempungan warga anu masih kene ngumpul di bale lembur. Atuh Parman teh disuguhan ku kadaharan sagala rupa bari terus-terusan sakabeh warga teh nganuhunkeun kana bantuan Parman. Tapi saenggeus lila ngobrol sagala rupa dicaritakeun ka cida uplekna Parman teh pamitan rek ninggalkeun eta lembur. Atuh pupuh lembur jeung warga teh ka cida hanjeluna sabab kahayang nama Parman teh lila di eta lembur jeung deui lamun Parman hayang cicing tumetep di eta lembur teh ka cida bagjana keur maranehna. Aduh ujang sugan teh ujang teh bade lami malahan mah saupamina ujang hoyong tetep cicing di lembur oge teu nanaon ujang teu nanaon. Bapak sareng sadaya warga teh ka cida bagjana cek kepala kampung waktu harita nyarita kitu bari neuteup ka Parman. Mohon ujang mohon, aduh hanjakal kunaon atuh teu linggih di lembur dalami supados kabagjaan bapak sareng emas sadayana anu parantos kaleungitan kurang kali tiasa ulang tarima anu leuwih deui kumargi tak can tiasa nyugemakeun ujang cek salah sahiji awewe nyarita kitu ngebrehkeun kaayaan hatena. Leres akang leres abdi oge hoyong ngabingahkeun akang nah teu tiasa lami dieu lembur akang. Sakabeh wanoja waktu eta nyarita kitu kulantaran salianti maranehna geus disalametkeun ku Parman. Wanoja teh pada neundeun hate kadua leutik ngan rumasa maranehna inget saha Parman jeung deui Parman teh pernah babarengan jeung hiji wanoja anu kacida geulisna. Atuh puguh bae maranehna teh ngan saukur nyidem rasa dina jero hate masing-masing. Hatur nuhun bapak ma nyai sadayana sanes teu hoyong lami aya di lembur kumargi abdi teh seueur padamelan anu teu tiasa diengke-engke deui. Hapunten ayeuna bade miang bae hapunten bapak mak nyai hapuntennya.
ayeuna macuang silih doakeun mudah-mudahan wargi sadayana anu aya dieu lembur moal papendak deui sareng bahaya anu parantos kajadian anu matak sedih keur bapak-bapak sareng emak-emak atuh abdi oge anu bade miang ka mana bae oge anu di sumpingan ku diri abdi sing salamet eta bae ayeuna mah panuhun abdi masih urang silih doakeun cek Parman bari nyorongkong sasalaman atuh sakabeh warga teh sanajan berat harita narima leungeun Parman ngantai sasalaman akhirna mah 10 parawan oge sasalaman jeung Parman sanajan bari ceurik kulantaran sedih mun kongang mah hayang nyaram Parman ulah indit maranehna teh hayang ngabaktikeun diri ka eta pamuda anu kacida kasepna ngan sadar maranehna teh moal bisa menangkeun hate eta pamuda ku sabab geus puguh samemehna babarengan jeung hiji wanoja anu kacida geulisna endah kabina-bina nyaeta Sukmalawati. Teu lila ti harita saenggeus cacap sasalaman ka sakabeh warga Parman teh kenceling ninggalkeun eta lembur diteuteub ku sakabeh warga nepikeun ka leungit kakara warga teh ngarobrol deui jeung baturna. Teu jauh anu jadi obrolan teh kataji ku kamampuan Parman anu kacida luhurna. Sedengkeun 5 jawara anu dina waktu harita masih keneh kaayaana kawas patung tegerak salianti matana anu gular gilir ka ditu ka dieu. Ngadadak dina waktu eta teh kecilig Aki Banaspati geus aya di hareupeun 5 jawara anu katembong ku manehna dina kaayaan eta teh kawas arca. Arandika kunaon kawas jadi arca kieu keur heureui atawa bener sia teh jawab sia cek Aki Banaspati nanya kitu bari mencerong ka sakabeh muridna tapi barang rek nyarita deui ngadadak matana ngaleret ka palebah saung atuh kacida ngaranjugna kulantaran pantos saung teh geus muka jeung deui jelas katempo di jero saung teh geus kosong eueuh 5 parawan anu samemehna kumanehna dijajarkeun di jero saung. Setan kamana sakabeh wanu jate eueuh sia goblok siuk siuk jebrod gamplang gamplang jebrod koleang 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 kubrak 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 waktosna kabujeng seep cag urang kantunkeun heula cariosna dukikeun ka dieu kumahanya kaayaan 5 jawara teh nah bakal dibinasa ku Aki Banaspati atawa moal. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.